Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat Ibu Bapak Guru sareng rencangan kusim kuring dipikanya. Dina kesempatan ieu hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dina ieu waktos urang sadaya dipasihan kesehatan lahir sareng batin. Hadirin nu dipihormat kusim kuring, ngagunakeun narkoba nyata salah sahiji perbuatan nu nyebabkeun timbulna kejahatan sekaligus kalakuan keji nu kudu urang hindari ambeh urang salamet dunia akhirat. Hadirin sadayana, ulah urang sakali-kali nyoba anu ngaranna narkoba. Sabab lamun urang nyoba anu ngaranna narkoba, urang bakal rugi saumur hirup. Hirup bakal ketergantungan ka benda nu justru ngarusak hirup urang. Tah kumargi kitu, urang salaku putra-putri bangsa mulai ti ayeuna kudu ngajauhan ti nu ngaranna narkoba. Jeung kudu ngaraih cita-cita saluhur mungkin ambeh teu jadi jelema nu rugi. Hadirin nu dipika hormat, sakitu heula ti sim kuring, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.